Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu nekadkeun abdi kalawan ma'rifat sareng tasdek an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah. Wa asyhadu sareng nekadkeun abdi kalawan ma'rifat sareng tasdek anna Muhammadan kana saestuna Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Ari patokan ma'rifat eta kieu idrokun jajimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun liwaqi'i nasyi'un an dalilin. Hartosna pamanggih anu jajim nu teu keuna owah gingsir anu akur jeung buktina nu timbul tina alesan. Ari patokan tasdek eta kieu ma'al idi'ani wal qabuli hartosna dibarengan pangakuan sarta panarimaan. Ari sega tasdek eta kieu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Hartosna raditu ridho abdi billahi ka Gusti Allah robban abdi mangeran wa bil islami sareng kana agama Islam dinan abdi beragama wa bi Muhammadin sareng ka Kanjeng Nabi Muhammad nabiyan abdi nganabi wa rasulan sareng abdi ngarosul wa bil qur'ani sareng kana Al-Qur'an imaman dipake pedoman wa bil mu'minina sareng kajalma anu iman ikhwanan abdi duduluran. Bagian syahadat. Syahadat dua bagian kahiji syahadat syar'an kadua syahadat munjin kade kudu telik pisan. Tarikna syahadat syar'an kadar-kadar nu ngucapkeun kalimah syahadatain henteu milik patekadan. Manfaat syahadat syar'an bisa disebut mukminin munggu hukum kadunyaan kaya halal pepencitan halal ditikahkeunana kajalma anu Islamna jeung halal nampa warisna ti jalma anu Islamna. Ari mungguhing Allahna jeung munggu
ing akhiratna kudu terus jeung munjina engke penjelasanana. Kanjeng Nabi tos nyaurkeun anjeun kudu ngahukuman ku dohirna caritaan jeung dohirna kalakuan, jeung teu kudu ngahukuman nu dina hate disimpen dataya nu uningan salian tidak pangeran. Lamun dohir kalakuan atawa dohir ucapan aya anu ngabatalkeun nu disebut pamurtadan. Batal syahadat syar'ana sanajan ngucapkeunana, kana kecap syahadatna laku ucap nu murtadna. Kaya asup ka gereja dibarengan ku ngahaja atawa nyembah berhala kaya patung nu baheula. Tarifna syahadat munjin eta jalma nu ngucapkeun kalimah syahadatain dibarengan patekadan. Tekad anu maripatna jeung tekad anu tasdekna netepan kana syaratna marifat jeung tasdekna. Ari syarat maripatna kudu kumpul nu opatna, kahiji tekad jajinna patekadan nu yaqina, lain tekad nu raguna atawa dugaanana anu teu aya mangmangna tapi gilig jeung yaqina. Ari syarat kaduana teu keuna owaging sirna, moal barobah tekadna hingga dugi ka maotna. Lamun nekadkeun ayeuna sabot kusum jeung baturna, jaga mahkumah engkena mungkin tekad rek robana. Kafirna teh di ayeuna da arek owaging sirna, henteu jadi marifatna mungguhing Gusti Allahna. Syarat anu katiluna anu ditekadkeunana kudu akur jeung buktina henteu nyalahan sifatna. Sifat ceuk ahli sunnahna nu aya Quran hadisna, teu salah metakeunana akur jeung aqaidna. Margi kitu diwajibkeun nu hayang syahadat munjin nyaho kana aqaid iman bisi jeung aqaid nyalahan. Lamun jajim jeung tekadna yen Allah pangeranana, yen Muhammad teh rasulna ngan teu akur jeung buktina. Allah nu nyurupna badan bumi langit panyurupan, di dinya Allah nyicingan
kitu salah tekadna henteu akur jeung buktina, henteu sah iman Islamna mungguhi Gusti Allahna. Syarat anu kaopatna kudu terang kana dalilna, anu teu terang dalilna eta teu sah marifatna. Eta ceuk Ibnu Arabi jeung pendapat Syekh Sanusi, anapun ceuk Syekh Dasuki taya dalil marifat jadi. Dalil kadar kawajiban lain syarat kamarifatan, pikeun jalma nu kadugaeun kana dalilna mikirkeun. Kadua syahadat munjin kudu tasdek nu ngucapkeun. Tasdek aya dua rukun, kahiji rukun iddian. Iddian eta ngakukeun ka Allah kuring mangeran, kamu ku Muhammad di nabian, Muhammad teh rasul kuring. Rukun tasdek kaduana nyaeta kudu qabulna, narima ajaranana ti Allah jeung ti rasulna. Mun can bisa ngalakon